ngama curigakan ngobrol jeung om. Om. Astagfirullahaladzim. Narkoba teh nari kolor bapak. Balik ke kita. Cibak rezeki anak soleh. Kita ayah anunya, ayah isetik nih. Bukalah, ya. Nunya, jika anak soleh menang kia, latar rezeki anak soleh. Dengan anak aku tadi dia ngangan jauh. Naon nis? Kenaon? Wah kita terus di kebun. Naon atuh? Si bapak sih agak mencurigakan. Naon atuh nis? Emang kurang bapak maneh? Pokok ngama curigakan. Mencurigakan? Mencurigakan naon? Ya tadi teh keur ngobrol jeung om. Om. Om itu sih preman. Ke preman? Ku ayah wae jeung aya om preman. Ya orang tangan bisi mabok-mabokan gitu. Alah sia heueuh. Bahaya tuh. Heuh balik. Hayu tuh ki buru. Yuk. Ada lagi pakai agak sangat wae. Naon nis? Dibalik kumaha? Astagfirullahaladzim. Idekna tibalik. Aki-aki itu dibalik awakna kurang kieu lain kieu. Kieu. Sakit beleguk. Oh aki. Yuk. Santai aki tidak. Pas kena jagdek jeung kisah segala. barang edan cenah paten mau obah tur sigana tokcer atuh paten sia kehead kalah kan nyemur ngebau utah onta di marah sana ki sia mah sepet bojengkol taki keur mabok-mabokan sia mah kehead teh bener-bener sia hen mabok-mabokan non iya aki di atuh cek si Anes cenah maneh keur transaksi narkoba. Bapak tadi abi ningali bapak jeung om. Naon? Sia teh nanaon make narkoba segala. Narkoba teh naon ki? Narkoba teh nari kolor bapak. Balik ke kita. Naon ieu jual riweuh wae ngomong teu pararungu Cek bapak orang ngomong. Pariksa we ki. Sia teh nanaonan narkobaan segala. Saha ieu narkoba Mana ningali? Gebuk we ki. Main gebuk-gebuk wae mana manis. Tuman sia. Saha ieu narkoba Tah tingali abi mah keur ngeteh. Bosen teh sariwangi wae tuh. Hayang teh asli. Ini mah teh daun asli yang ada gagangnya sama daunnya. Tuh. Enggak dicelup tapi diaulkeun. Teh bubuk. Sugante narkobanya nih. Mana nggak bisa tuh ini. Hanya bisa tertuliskan coba balik